Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Siti Alisya perwakilan Pasanggiri Biantara di SMA Negeri 2 Cikampek. Sata acana simkuring bade ngahaturan nuhun ka panata calagara mieling basa Indung kadua anu parantos ngadakeun ieu acara. Hadirin rahimakumullah. Basa merupakan alat komunikasi kangge ngadugikeun ide, pamadegan, sarta kacariosan dina kahirupan urang sadidinten. Urang sadaya selaku makhluk sosial anu kersa teu kersa kedah baur sareng lainna. Numutkeun simkuring milik tina wilayahna. Basa teh dibagi jadi 3 bagian. Anu hiji aya basa nasional nyaeta basa Indonesia, anu kadua aya basa daerah, aya basa Sunda, basa Jawa, jeung sajabana. Katilu aya basa deungeun, aya basa Inggris, Jerman, jeung sajabana. Hadirin rahimakumullah. Anu kahiji aya basa nasional nyaeta basa Indonesia. Basa Indonesia teh merupakan bahasa anu mangket basa nu sejenna. Kukituna urang sadaya teh kedah reueus kana basa Indonesia. Cindekna urang salaku bangsa Indonesia kumargi cinta. Naon cinta teh? C. Cicirieun bangsa. I. Ide naon wae didugikeun ku basa Indonesia. N. Nandakeun perluna basa Indonesia janten basa Persatuan NKRI. T. Tanda urang reueus ka eta bangsa. A. Aturan nyarios ku basa Indonesia teh tos aya dina Undang-Undang Dasar tahun 45. Hadirin rahimakumullah. Anu kadua aya basa daerah nyaeta basa Sunda. Sapertos anu kauninga ku urang sadayana, buah di lembur, buah di kota. Sam jalmi-jalmi teh masih aya nu gengsian ari nganggo basa Sunda teh. Alasanna mah rupi-rupi, sapertos ketinggalan zaman, sieun salah ngalarat ngaranna. Kukitunya urang sadaya teh kedah jauh-jauh tina rasa gengsi ari hoyong maju negarana. Katilu aya basa deungeun. Nu utamana mah basa Cina sareng Inggris. Kusabab dua basa eta teh mangrupikeun komunikasi dunia bangsa sejen jeung bangsa sejen nu lainna. Supados upami urang sadaya teh ka luar negeri henteu hese upami ngadangu basa-basa anu asing. Kukituna urang sadaya teh kedah nguasakeun 2 basa eta. Cekap sakitu wae biantara tema persatuan jeung kasatuan NKRI. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.